tara-tara ngomong gitu Nanya namanya ayeuna tuh bang naon atuh kahayang candiku hilap abah mah geuning minggu kamari dipangbelikeun baju eta sekapu baju atuh abah hayang naon teh ku abah mah satuju wae ya abah ada satujunya bogoh we satuju abah mah hilap ge sababnya kamu jadi anak ya baik deh abah geus kolot ari abdi kieu wae sabab abah geus kolot kieu rek saha nya iwati nyai ya awasna mun ayeuna abdi aya pamunut telah dilaksanakeun ya bahnya yang naon deui geus abah hayang boga siliki nah eta baca laki pek neangan panuju kana ati eta nu kumaha nya bahnya ngan milina kade masing ati-ati anu kumaha atuh bah lamun abdi milih pisalakieun ih nyai pisalakieun mah anu nurut pamajikan ayeuna nurut teh nu kumaha anu nurut teh kaditu ka dieu teh ngicrik wae milu-milu kitu nya nah kitu mun tiasa mah nyai mah bah hayang anu jangkung mah tiang listrik bang cing aduh abah umur nyai geus sawawa nyai hayang sigabar jeung nya sok kumaha abah teh babarengan pikeun kuring salawasna rerendingan mata kresep ningalina nah nyai tara-tara ngomong gitu nya mewe ayeuna kahayang naon atuh kahayang candiku abah mah hilap oge geuning minggu kamari oge meuli baju eta teh aku atuh atuh abah hayang naon ke abah moal bae nyaan abah mau teh diguguk ku abah ge awas Cing abah hayang naon atuh namanya nyai teh zaman dengan sorangan mae atuh hayang duaan bang hayang duaan kumaha cing baksakeun ka abah nyai ai gering teh panyai aya nu nyelaan bang cing nyai abah oge ngarti nya yang bobogohan abah jadi nyai geus hayang boga salaki da eta abah salaki pek nyangan nu panuju kana ati nya nyebahnya ngan milina kade masing ati-ati iya bah mah jeung panyawat janten di nya abah jeung batuk geus parot nya kata kowe aya anu baran coba tadi teh bawa salaki mah cing pangyangan kuntarason keluar batuk cing bejakeun ka aki euy aduh abah umur abdi geus salah dari kitu rek naon deui abdi hayang
tara ngomong gitu nya bah tara pambiasana ge naon atuh kahayang ngucan diku nya can oge geuning minggu kamari ge meuli baju nya teu da bah teu teka ku baju hayang naon ge abah mah sakudu bae abang mani tara ngartos pisan nah kumaha sasana abdi geus aya anu alakan napiraku abdi kudu lilingahan bah kumaha si bakula sangasanyai kubogohan nyabahnya iya